Bapak si Ujang lo ini masih nyanyi lo ka aing. Sukseun gara ring we aing mah anak teh. Bari teu bogaan duit bari gering pasti ka aing deui minta duit mun meuli obat. Nah, Bapak si Ujang ka mana teu lo teu ka tempo-tempo. Di jero ngapoe ge ngalomoh mik we teu ka mana-mana. Nya naon mik di kolomoh. Ah, ngapoe kita di kolomoh. Maneh saduana lo ka aing cuma aing geus gara ring aing mah melang da ka anak kedua-kedua. Nah, era we ngapoe ngelol wae brang penta wae. Oh, da naon dicarekan we ku aingnya. Aing mah dicarekan sote supaya merih ka anak. Astagfirullah, adi pagana teh kitu we nya ngapoe teh teh. Mik dia teh. Nah, naonan teh kituan. Coba astagfirullah, adi binyung culak minantu aing. Puhara. Pamajikan mah biar ngamprang. Suluh ge teu boga suruh menta ka aing. Hayang deungeunna menta ka aing. Ditanyakeun sugan aing teh gering dia teh. Tapi tempo teh da aing mah nyaah kedua-kedua ka minantu. Ai kasampak cenah cok si nyai. Keur ngalomoh emik. Daharan ku emik ya teh. Usaha naon? Hah? Menang duit teh kituan teh nya. Jeung mah ye. Gusti, alhamdulillah minantu teh ieu naik darajat. Heuh gae ujangnya. Heueuh gae kembae mama. Engke datang deui duitna. Oh, nuhun alhamdulillah. Heeh. Tunggu deui molor ge aing mah ieu mah ngasilkeun duit teu gae atuh nya. Moal dipiomong ku aing ayeuna mah. Anak aing bangunna tah. Dia ngadu ka aing nyebut ngalobokan mik ngalomoh mik cenah. Nyai sageuning salaki teh sia teh tuh menang duit ka aing mere tuh. Nah, mah. Mere duit teh kituan teh menang duit. Menang duit pan itu ngalomoh mik cek abi dengan bieu. Ah, mata sia we. Tamang salaki cek abi ge ngalomoh mik. Molor teh ka duit teuing aing mah aing ngadatangkeun duit mah belagu sia. Ah, geuning minantu boro mah ku aing dicarekan wae geura. Dibabukan geuning menang rejeki mah ingeteun aing butuh tayang udud. Tadi mah teh jujuran ku aing teh. Aing teh ngasongkeun duit mah aing jadi emosina ge alhamdulillah. Ah, enak mah antep walakuakan ke itu aing ditagih moal poe enak mah.